Assalamualaikum. Bah. Abah. Manghes gitu ya baiknya. Bah. Mana ini? Jauh begitu. Jadi salah mau ya abahnya. Jadi salah yang di doang opat kotak tah. Kalimat itu tuh jauh. Gimana ya abahnya? Nah ke kebon gitu. Timbang sebarong dak. Waduh aing. Alabatan ini nih bae mah padahal manunggusin budak keneh tah bae. Sakit teman tepal-tepal amat. Tapi ieu mah pot barolong kieu budak aing he. Janda dong sepuluh kata dan balik di aing mah aja kamari geus janturan ieu geus balik deui aneh sekarti masanten ku ari mah. Wah euy. Aceng. Cager awak mah ceng. Nah, iyalah terus di sawah tadi neangan lauk ya yang mamjeng lauk lah. Nilai mah pusing ya sawah teh nasa kunan balik deui. Kamari keneh cijanturan ku abah. Kugu arti abah mah. Kugu bah enek diomongkeun. Kamari enek diomongkeun kumaha nya sana teunaheun kana abah ngeun lamun misalkan ku abi tadi bejakeun ka abah terus jadikeun pemikiran bengkena. Jual abi stres kumaha eta lamun stres. Ya stres kunaon ceng. Makana ieu abi nek ngomong terus terang ka abah. Ayo gue ngomong. Gula bahan pemikiran kolot. Ya kolot mah pusing. Jadi kieu eta bah. Eta keur pas kamari peuting abah nganteuran lah nya. Eta keur peutingna deui, kamari peutingna deui. Dibegal kami mau motor budak. Mana? Dan masih aya begal ku ari.